leres nama. Itin mah bahaya tuh. Oh, bahaya itin. Itin. Kenapa? Aton. Aton kenapa? Aton kayaknya itin. Biasanya karena oton itin tuh. Ya aton. Jadi itin. Alisnya. Ya tuh dia. Jadi belum nol. Bisa juga kan ya? Bisa wahe. Pan orang Jawa yang orang Sunda. Orang Sunda mah itin. Kecuali Jawa. Oton. Kan o. Ini ganti ku o. Kata jaringan. Masa si Ayu. Nah. Ini di kursi maksudnya. Mas. Kata Pak Ayat colok beli kursi colok dulu sama mas. Kan orang cari kan. Orang Jawa mah colok. Asli apa gitu? Ih, asli loh. Macam orang Sunda mah itin, orang Jawa mah oton. Jadi papanya. Tadi mancing ku kelontongnya. Boy utang udah nol. Benar tidak. Kalau kelontong aku dimakan kayak itu. Ya goreng tempe aja. Mal benar yang sebut utas ya anda nih. Jadi bapak mah bahasa anak, aduh bahasa Sunda dibawa ke mana menit ke panggih we aduh. Panggil aja ya. Aya we. Mana orang bahasa. Bahasa nona gaya. Apa ya? Cenah be naon tah? Nah, bujur, burut, borot, birit. Cenah be Boson, mentang disebat penyakit be geuning peribahasa. sakit, sholat beli. Iya. Kota penyakit bes tidak datang. Beser, boson, Nah, ya nu alus, burut, bos, bos. Boson mah. Kursi sama emas, dan colok dari kursi itu udah calik kan jadi colok. Gitu. Nanya sabar jenis pak macan? Macan seberapa rupiah itu? Tilu. Macan naon wae teh? Mau lain macan. Mau lain macan. Mau saunggul kan mau. ai macan? Macan angus. Ai macan runcing? Hah? Macan runcing? Macan angus yang penting. Peribahasa macan Leak. runcing, macan ucing gitu. Ini aja dina bahasa kidung mah burak barik macan runcing, Macan ucing, macan ucing. macan ocon. Bahasa Jawa kan jog-jog gitu, furugus jog-jog mata. Tapi kayak hitungnya tehnya salapan kali cenah ka dia mah. Anu tadi rusak ya. Ini kayak orang ketatan kayak mah, iya kan? Kajian dianggap tega, menurut itu nggak setong digugu cing. Dia awal-awal dulu ya, karunya awal lima karunya. Bisa keluar kaca pican teh. Oh, mama tina kulkas teh kenging. Kenging, aja duda ya. Asli. Kumaha apa ya? Leres itu? Hah? Mamun tina kulkas atau napi mamun anu disimpan tina kulkas gitu. Kenging. Asli banget. Mah lin-lin humor lain banget. Sana sih mah. Sanes. Eta bilih banyol ke mamun tina kulkas. Mungkin di kulkasan ulah tiis. Karena teh sih. Kamu cek kulkas ulah. Kata orang itu kan orang tetangga saya teh. Jadi dipahing pisan nih pesawat kieu mah. Iya teh. Lauk di kulkasan, lauk atah di kulkasan. Ayo poe, tilu poe, dan tiba bau, tapi bangke. Bismillah sarian lah, menjadi bangke. Hiji itu kaduana tiis, jadi karena patuang lagi tiis. Karena syaratnya tiis. Itu menang itu simpan di kulkasan. Oke.
daging kurban ya 3 bulan geuningan. Nya. Karena itu jadi bangke atuh pamilan itu. Masih di kulkas sampai bangke. Tapi can pernah ada yang modal jelema lauk hirup can aya. Teu aya. Ngadah lauk hirup. Ada teh. Mama teh yang pesan lauk mana musuhnya. Ada. Lauk ini mah nang usep teh kayaknya gitu. Tanya. Teh yang lauk mana musuh. Ya. Apa teh bohongnya teh? Menang goreng. Hayam menang mencit ge sami pangitan. Hah? Hayam menang mencit ge sami. Sami. Hayam menang mencit ge sami. Sami. Teh kenging. Sami teh kenging. Udah menang goreng. Eta. Ai tuang sang hayam mah tiasa. Mana? Ya orang sarang hayam. Benar mana? Main dikoreng. Ini hayam paeh dipencit, jeung hayam paeh kapencit tiasa dituang teu gitu. Teu. Ayam paeh mah teu bisa dituang. Aja ayam paeh dipencit tu orang teh geuleuh. Da berarti ayam hirup dipencit paeh. Ai hayam paeh kapencit. Soroe. Da kapencit. Barat urang cenah hayang ngopi bari udud. Ari ngopi bari udud mah cenah naon. Mun udud bari ngopi ulah. Baseuh tanah bibir, rokokna di dieu. Bari rokok kopi jadi baseuh. Ari sare bari nyaring kumaha eta? Tak menang nyaring sare mah. Sare bari nyaring. Heeh, pada mah bari ngalinur gitu. Sare bari nyaring teh naon. Ai lempang bae. Panon peureuh, bibir ngacabrak. Ai lempang bae cicingnya kumaha eta carana? Malaya. Malaya lempang bari cicing. Eta aya ning bahasa dalang gitu lempang bae cicing cenah. Nya, padalang. Lempang nawayang, dalang macam apa lagi dia. Mana dadah nyaringan di datang piring mesti cepot nyaringan. Tangkol hulu mesti cepot. Dalang teh da ngalawan dalang teh naon tong. Sia teh hirup teh ku aing cenah. Sia kan nukal hulu aing cenah. Cek dalang teh. Bebe. Ngalakon tuh Pak ngadongeng masa lalu kumaha ya? Anu seru ah. Lalakon kumaha ya? Lalakon kebahagiaan we mah. Oh ya. Heeh. Ci kebahagiaan naon we nu paling berkesan ya. Nah, kebahagiaan orang kudu ngingu bangsun barang atel. Naon wae tah? Naon we? Tong kemana yang nyaheun pamajikan usap anu kanyut tong engkeun urang pengusapankeun kanyut tong jaran nol gitu. Usapan. Pasti kebahagiaan gitu teh. Kebahagiaan. Loba teh kana ieu lah teu di pumpatna. Heeh. Teh mungkin tinggal itu. Disebutkeun diganti ku IKB jadi naon? Jadi naon? Sok. Ii. Mau diganti tak? Nah tak jeung nah jadi naon? Sok coba. Ah, teu tega. Memang teteh. Teu. 2 tambah hiji sabaraha? 2 tambah hiji. Nya 2 tambah hiji 3. Nya jadi 3 teteh. Ih 3 cenah gitu. Urang kok teh nyaho gitu. Ih 3 cenah. Gitu. Jangan tanya saya udah loba nyimpang. Kadang teu simpang-simpang mah atuh teu rame. Iya lain kitu, lain teh rame. Saya mengiopieun. Jadi nu simpang-simpang mah sama teh loba lalakon. Loba caritakeun. Di mun dijieun film rame. Nu loba simpang-simpang mah. Anu di dieu di nyimpang-nyimpang. Begitu mah. Lapar Bager we terus teu rame da mau jadi film da teh. Heeh. Mandi ngaranna film murah. Heeh. Ai film murah jeung film meureun naon bedana? Film murah jeung film meureun. Sarua. Beda saeutik. Cicing. Saya mau diberseli tentang di wae teh. Mana tiap bersel tentang pasti tapak batu gitu. Di kapernaknya. Apa nih? Jadi rampana ge benten ah. Jadi rampana ge benten nu. Jadi si sarang teh daya gerak. Di kapernak ikan tos dicabak deui kudu sanes. Aduh tapak batu. Tapak daya tapak batu dalam mata aya. Ieu mah no deui.
naon tah lalakona kumaha Lakona, iya, panca kapalasan. Jok ini teh, aki, payah nak subuhkan ke pasar teh. Acara can abdi pada nyusul lah. Aki mah tinggal ke pasar buka warung. Neng sarua ka kapalasan subuhkan teh eueuh can buka warung subuh-subuh. Angkat aki teh ngagugu ka nenek. Geus berangkat teh teh subuh-subuh kan sarua pada tara beurang gitu teh subuh kan. Pagkatang kalau mencang di mana di jalan teh, aduh cina iya, aki kesebelan, kan samping di gitu kan, berasa aki kan, goblok juga jangan ada di ini teh, datang dari pantau warung ya, kita berasa tuh, apa ya, cina gitu, terus muka warung dah, cok keluar, bicara naon ini, tanam pak ya, naon gitu, tak murah bisa dikasas ya, cina, kayu tak ya, tempatnya ayah iya usaha iya muncang dampak suka kaget murah aja muncang dampak fiktif atau kisah nyata ya namanya kisah nyata ayah Desya abang mun imah udah korok karena buka udah kiji gantikan abang mun bumi angus siapa modal dari pasang kaca antar mau kaca-kaca kan antar bukan cari Palestina terus pasang kaca begini pasang kaca atau cenaka ngojek cenah kartu atau sugana cenah menang yang salah-salah cenah gitu ngojek salah cenah teh orang Pak Jati sebenarnya ngojek salah cenah ini isu balik murid bukan menang salah tareun cenah dan jarang matang dari bawah dan pasai loba sepi banyak sepi gitu sekali mangsa cenah ini boleh di pasar ojek jangan mangga naik cenah di jalan kita ngomong ini jalan jangan ayo cenah nane kieu nane tanya cenah mun jangan cenah dek numpakan di bahasa Sunda nenek ke bumi dari malam sih kumaha dek numpakan nenek bahasa dari malam orang cicingnya udah bingung datang ke emang deh tanya ada kumaha dek aku numpakan ini kita 100 numpakan ini beres 100 tapi ini teh dia isukan teh balik si budak teh si ojek teh datang pihak kaca uang macam dari mau panjakan siapa balik bulit oke aja kurang menang salah taruh ayo yakin semantau gitu teh mereka gak salah kena kalau kacang mereka kan nonton juga ada kamu juga tuh darah tinggi teh mereka ngomong kamu juga nanti baru mau dari kacang saya ngomong nanti kamu tambah 100 saya numben cina numpakan ini pada aku mau jadi ini cina sisu dia sana naik wajib naik numpakan ini diberi 100 aku udah tunggu cina gitu harus kaca bayar cina aku ayo kita tadi barang datang mana duit mana bayar malah kaca atau banyak mau duit tapi pakai beli kaca gantian kaca gitu itu pakai beli biasa lah dari kaca balong mah apa nanti kita salah kena kita dinumpakan ini ya tak kan segera udah kamu tetap pakai orang beli kaca pakai ini kan ini salah kena dukungan ini numpakan ini beres 100 gitu betul tempakan ini mah jangan seberang anting gitu ya kunin ini ya teh numpakan ini deh aku sih mah teh Lebak Jati orang Lebak Jati mana ya teh Sumedang terminal mereka kata apa tiket terang lalakona itu curhat kumaha itu cerita di dia jadi eta mah kisah nyata aya anu kitu ya mana ini itu pakai bahasa 100 nyeun imah ladang tumpak ini ladang tumpak ini atau tumpak ini gitu rame oge tah lalakon langka gitu negara kaya gitu kan tumpak ini di bahasa 100 tumpak ini ya nyata ini Pak aya nafsu gitu ini ada nafsu kita berkata sebenarnya antap kan mereka kalau di sini waktu berenang apa hasil asupnya pada kamu yang belajar orang tarik maju ya wah itu dan
Kisah muncang. Aya teh tiula asal ngelakon muncang di pohon deui teh kumaha? Lalakon muncang teh. Lalakon muncang kumaha? Tiula asa pernah naon lalakon muncang-muncang kitu kan. Naon teh? Kanyu. Lain di paeun ka dieu asa apa ngelakon ke muncang. Teh kumaha teh teh? Ya pohon deui. Pohon deui teh ke pohon ya cici. Asa ada rame gitu kan hilap deui kumaha cerita detail teh. Ya pohon deui teh. Kentob yang dakok nu bedana sok. Kentob mah saeutik. Ai dekok mah kada jero. Lain. Naon atuh? Ai dakok mah. Dakok ada. Dekok. Oh, asa ada oh gitu. Dakok ada perang. Kitu teh ya apa teh deketan teh. Dan ada gitu. Oh. Ah, nya. Nya. Nya sokokokan gitu tara. Kok sada kokokan teh. Mun kok ada teh. Oh, bujur sada bujur teh. Nya aya nu kok aya nu henteu meureun rupa-rupa. Henteu pante kok kabeh. Teu kok kubur. Lah, aya nu teu kokokan. Aya nu kok kabeh. Aya bae nu plak-plakan aya caketan. Urang bawa dua teh. Aya apa tapi ka apal hiji-hijina eta sabaraha kali gaduh istri? Nah, Eta sabaraha kali gaduh istri? sakali. Tapi apa lalakon rupa-rupa? Aneh. Aneh. Ah, teu ka hati. Pamajikan sekali-kalina tapi apa eta rupa-rupa sorana? Bedanya. Kali naon? Bedanya misalnya ada bangsa. Jangan aku ngulang lagi handapku. Ngajang ada seorang gambarang asal di penjeng selapkan di Dina sawer. dan air buku satu siapa nasi Ini juga jorang ya. Kan juga jorang memang gitu heueuh. emang gitu Ada emang gitu kan. emang gitu ada si A dari di tanah gitu nyakit Aki-aki, teteh mana? Teteh raya Aduh. Rupa ya masih bapak. gaduh incu jago ngacapi. Yang ini pakai kecamatannya petas nyai, ngacapina. Kayak batu nak kuning, orang ngacapina, itu ngarona. Ini cuma jauh. Kasih aat biasa ngacap. Biasa ngacap. Kacapi. Kata apa? Kami tak kurang. Ulah waka. Cerah teh mama hiji. Tong dipasihan. Cerah mama hiji we pancipati ieu teh. Ulah teh. Henteu Pak. Kade. Sumput kan teh. Atau buat tetap kiihan heula. Henteu Pak eta ge. Ulah sing nyakai. Cerah mama hiji we cerah mun teu keur kieu mah dipasihan. Terus Nah, teh rileks na panggilna tuh. Ayeuna teh aya nyalsena. daya Sabtu Minggu. Di Sabtu sok angkat gitu ieu Pesawat. traveling. Hah? Traveling naon namanya teh ini? Kata Nyong Sari atau Amang. Insyaallah ya. Bahala pangomongan ya saya. Bareng balik